ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Burang masih keneh ngebahas tentang ridah nu hati-hati lantaran keluar tina Islam pegat tina Islam tilu rupa. Hiji pegat tina Islam teh ku niat kufur, niat jadi Yahudi, niat jadi Nasrani, niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser, nyana jadi kafir, jadi murtad. Nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat. Marka 2 galuar tina Islam teh ku ucapan kufur. Na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman. Na'udzubillah min atawa pagawean kufur. Digoyahan ku Kim Musonib eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza, ngaguguyon, ngageugeuikeun, atawa inat bener-bener teu percaya, atawa i'tiqadat pertekadan nganapikeun ka Gusti Allah. Jelas lama ridahna kufur. Lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah bae jajan orang kabuktian teu percaya aing mah ceukna bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Atawa ngabohongkeun ka para rasul. Lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul, aing mah teu percaya saeutik-eutik acan. Ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam. Atawa ngomongna kieu, ai Kangjeng Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Soleh, Su'aib, Lut, kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi, tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh lain nabi, teh mah pangeran. Geus sate. Di sate jadi areng neraka kafir. Saurang menun teh dipercayai sing ade. Atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun. Nagara ge boga rukun tetangga, rukun warga. Hai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa. Segala ngeridit, segala duit bank, segala ayu geus cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup. Haji ongko, goblok ongko. Cek aing mah teu ngarukun cek aing mah. Ji tolol. Aju sia mah pan mamawa si mbak mah lulu. Teu meunang aya anu herang ku sia mah dibonceng bae. Ya cek aing mah sia mah teu ngarukun hirup. Sing boga iman atuh. Eprak nyana ngomong, naon eta iman? Nih, segala iman, segala naon eta iman. Tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu. Eta geus murtad. Sing hade tah jaga mentek dibolak-balik. Teu
nyawa aing malah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman segala naon la adri mah liman aing mah teu nyaho naon eta iman teu nyaho aing mah geus kumaha aing bae hirup mah geus murtad ngahinakeun ka iman lamun kieu mah atuh aing geus berat tuh hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marak maneh mobil boga duit aya awewe ambalaya aing hujung menggebu keur usaha aja ku aing jogot duit aing nyawa teh haram ngan lah atuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah geus kitu mah tah sadar berarti mah tah tinggal diimpus bae teh mah sadar tau ke situ tapi lamun geus cara tadi mah naon iman segala naon teu aing mah geus murtad eta masyaallah tak senyade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid eueuh hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet engke mun di akhirat aya catatanana kumaha masyaallah geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjaan nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarrul ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikanna ka haji diuk bae eta emang keur naon goblok sia aing kudu teu dihudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teu salat man nah encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres kitu beres bae nah ieu sing hadeta naon iman segala lah eta sing hade jaga urang ye ucapan anu teu karasa aku ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho jitu wiridan mah tu rahasia perusahaan tah mah ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayang nyaho aja sia tiba heula jeung tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluh bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing teh urusan bacaan mantep mendek naon teh henteu aing mah hayang nyaho doang tah sia sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah gi Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh aing ku ari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ke bisa korupsi eta laluasa maksudna beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in teh ya la haula wala quwata illa teu nyukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta ya sih wala sok gawe la haula bae ja tetep ngawe la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawe la haula haju seubeuh jan teu gas murtad teh cenah
tan mantak rada lalaunan ya sing hade kurang sok lalagaan man kos sekarang itu ulah lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad na'udzubillah min zalik wa min zalik ulah tasing la haula la tughni min join dia teu nyukupkeun tina lapar tetep we lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon teu tuh aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakiran ari hutang mah tuh saha teh pabayar lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ieu naon duh asana kula ieu ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah kalau bajasa tapi anu paling nyeri aing terzolimi kunaon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing ku ari dikasuskeun bahwa aing teh cenecak bapakna ngazinahan anakna tuh ku ari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba lagi mencak kolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buat bisa anda kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari malain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi tah kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja wah hutang ge kuari lantaran tengah jeding ka omongan kolot ngah hutang wah bae boga hutang di meja kolot bisa bae itu ya Allah sok deuk di meja budak tadi duduk-dudukeun meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng pan antepkeun bajeng pangais-pangais nanti dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu masyaallah tak kolot bae hebat eta ulah sok deuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok deuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot masyaallah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtungna mah pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lamun dahar terepok terapi jasa piring teh teu lesak sia lesangkeun tah sia sok aing balayah kitu moal meunang nu geulis sia kan geus teh lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan adi caian uyup ku sia geulis ge meunang maksud kolot mah meureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bae daharna rambetek tilok meunang nu geulis tilok sok cirikeun gara-gara asal anu daharna rapi pamajikanna geulis mah mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh mah lah cak anu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu Caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh
Ki Umar nama geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah kos kieu diduduh geus lah aing mah dek nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadenge teh ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kitu ye ulah sih hade kos kieu lah meureun aing mah sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog geus aja dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling pepes kabeh beak yang modal-modalna geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pan tah bagus atuh tukang endog tah geus nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teman lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib hei nasib memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ye tapi kieu mah teman lain nasib segala siapa lalawara teh teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia dek duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka pabe angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja kana tuh tungtungna ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur pabe teh jelema keur marah mah kitu Bang gara-gara endog peupeus pabe kunya disarekan negara kos pamimpinan sakna ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar nasib ya Allah merenanan lah endog beak modal beak sepeda potong deh geus nasib ya Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal asem ge inget kada kana sih nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus dipotong pan gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna nah balik deh siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tama lain nasib tama lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluarti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad dalamun saking lain nasib tamah lalawara sia eta geus murtad sing ada teh sia ada saeutik ngagiclek masyaallah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kurang mah zaid ngalamun bae nah sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek heuy deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat sih hirup ente lah aing geus harapan hirup emang kabogoh aing di bawah batu atuh kabogoh di bawah emang kan hiji awewe 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya oh budak anak bohong mah irama kajian hukum ge 1 juta bintang di langit satu yang ku cintaku sudah ditumplekin semua atuh sia teh saku macai di ember teu disesakeun kabeh teu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta aja ku badeung geus moal kawin aing mah cakeun teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak hei sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokokna mah Allah mah pokokna lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayangna aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak di Lampung lah lega keneh sia dikawin jeung monyet gaya ke misalnya sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya cia sia kurang gitu ya
ulah sok aju frustasi kasihan teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah eta geus pegat eta murtad eta Masya Allah karim setik mangadi cerek batur mah kawin 5 genep 7 keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta sia kawin geus sabaraha aing dihitung geus 50 kawin tapi opat-opat hiji 2 3 4 kayak ieu tinggal ke aing kawin deui bari geus 50 terus sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae teh mah hulu nu gede teh dipikir-pikir geus ya geus kieu meureun nasib aing bagus sapuna ingat kan nasib bagus sapuna geus nasib aing meureun geus kieu geus teu bisa dikumbah pan aing nasib bobo budak tama lain nasib tama cak nusa urang lain nasib tama kos kitu menghayu ke nafsu tama lain nasib tama murtad dan ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nggak teu murtad aya nu ngaharuan teu murtad Masya Allah tadu tak sing hade jasa sing hade atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih eta murtad tanya nata ridho jelema nu deuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta ulah dingkekeun deui saya kesini mau masuk Islam duduk ya ikutin syahadat ya langsung kecuali yang ngising jasa daripada ngaborok-bok di dinya yang ngising heula geus ngising heula keke mau kemana Pak Ustaz mau berak dulu nih saya habis makan sambal kebanyakan tunggu dulu sebentar berak beneran ngising apa beneran porocot beres gegeran kadinya deui tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam nah murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula ge sagedeung we sabar sakira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad ulah dingkengke langsung bae urang lamun nyaritakeun geus itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya sama keluarga saya dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam disoting lah mencara Quran gampang itu mah cek guru teh gampang udah sekarang aja syahadat itu mah nanti kita bikin lagi acara enggak lah nanti aja saminggu doang saminggu datang Senin acara dek Minggu Pak memeh minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah tapi dulur-dulurnya terus Islam dulur-dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam geus syahadat sorangan geus wallahu alam tamangke kumaha di akhirat ya Allah ya Rabbi mandak eta ledidai di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh cara pembunuhannya seperti gitu
ayanya mata data nak masuk Islam biasa syahadat mendaknya jadi ratu nya sugih nya gelis akhir hayat naknya maca 2 kalimat syahadat itu batur mah kapal boga perusahaan boga nya jadi ratu di akhirat ka surga ya susah ya di sia dagang rugi ya di sia gering ya di sia aju salat carang ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dari urang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar lah diatur beureun ku Allah pamajikan marah ge pamajikan marah kak emang ieu atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beureun lain masalah Allah ngatur kak atuh usaha sih atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku Allah bae bau berak terus jadi wali teman tah di orang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 pe 3 pe ka ditu atuh sadar ieu ya jelas dah atuh kak ya kakak dicarekan kuku lagi cek kitu-kitu kade bae geus sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung hartian geus lah atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae kongkorong jualin aya kene bae kongkorong atuh geulang kak meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya kunaon ieu mah kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu ieu urang mah kurang mulus rahayu ai awak masalah leger jadi ieu bae batur geus boga mobil boga motor boga sepeda kan ulah sok ngomong kos gitu geus aya takdir ti Gusti Allah neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz boga anak urang 15 geus aya tulisanna aju urang susah geus aya tulis lah kakak mah bisa ngan takdir melulu takdir dia teu kumaha deui heueuh nya kanya geus tah ngeunaheun tah kos kitu ngeunah lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk pararaeh kanya siapa sok aju kitu aing ngaji mah geunah babalik ka Allah deui ka Allah deui lamun teu ngaji geus insyaallah kos ustazah dicandung ku salakina marah panjana ustazah ongko marah ongko pan teu bagus eta pan ari ustazah mah kuda ke oh bareng geus nasib bae geus aya tulisanna manan kiki di Lauhul Mahfuz meureun aing teu kudu hese-hese asup ka surga ku sabab dicandung geus cukup berenana geus kakak beda nang geus kawin deui cicing we pan meureunnya si ustadna teh eta kang ngomong atuh geus kawin deui emang ai bebeja geus marah itu bebeja atuh pan ngarana geus kanyawan sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel menelusuri nanya eta seukeut irungna seukeut asa irungna intel teh sabaraha intel mah bin eleh bin masyaallah kak kakak imam ngomong bae geus kawin teh jan geus kakak hampura bae lain masalah hampura kukula di hampura kak cek kula banyak tanggung hiji dua mah tilu abah kak nu bener tah tuh pan mantep tah ieu mah ustazah ge tetep marah bae teh ingetkan nasib eta ustazah cobaan habek anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah tentu mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogok kan kakara dicandung bae ge marah dikira make ilmu na buada eta kos kitu tah aja sok malikeun nyana hei ulah sok aju kos kitu guruna can nyandung mun guru geus nyandung los tungtungna mah ka aing we kabeh teu beres nah ieu istamhala minhu talqinau kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad atau ngupurkeun jelema Islam dikupurkeun ya tama jelema kufur tama kafir tama jelema geus balik ka nyana ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar
ditinan gitu ngegerokeun bae gerokeun nasehatan dua mata ulah sok dikupur-kupur malik da kanyana Masya Allah karim si ada atau kieu Zaid ka dieu Aisyah kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR Bang aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho emang sia nyaho aing rakyat tapi nelegeun sia awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan aju korupsi aya di sia malah aing nyaho pan sia mengkonsumsi obat dah sia nyahoanan aing nyaho jasa sebab anu ngajualna bebeja ka aing nyata bener tah emang sia teh Islam sia kos lain Islam bae sia Islam kan sia Islam teh lain teu aing mah tah geus murtad ngajawabna teu aing mah tuh kan sia lain Islam lah sia Islam lah kos kitu amat mawaan awewe nya mabok korupsi terus eta mah kabair ji sia Islam teh lain cik urang teh kan kitu tah eta mah bentuk nasihat maksudna negor sia Islam teh lain sih lain aing mah cak DPR teh misalnya murtad dari teh nggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirinya lain Islam na'udzubillah min zalik wa min zalik Masya Allah loba jasa mang now ulah sok gaduh kotok bae atuh geus teu lain zaman kuari mah lamun endek ge lamun endek cross lain adu kotok mah zaman kamari ieu teh mah zaman jaipongan eta mah kos kitu mah teh mah zaman ngadu koprok teh mah kos kitu mah rolet di lembur ngadu kotok diteruskeun keneh bae kuari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok kuari mah zamanna zaman internet zamanna kuari mah zaman motocross zaman sirkuit ulah ngadu kotok beke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun ku ari kotok diadukeun ku mamang emangnya teh nyerieun kitu silih pacok nyerieun engke di akhirat cak anjing nabi ge di akhirat ye di poe kiamat engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang dah teh sieun saeutik-eutik acang aing poe kiamat murtad Jawa teh sok ngomong kos gitu kan kiamat tayang teh sieun ieu mah kiamat la akhaful kiamat teh ieu teh sieun ka kiamat ke ongke bae dongeng doang teh kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu eta murtad geus kitu teh ieu teh sieun ka kiamat teh murtad sebab eta mah intina teu percaya tapi beda jeung wali ngomong ulah aing geus teu sieun ka poe kiamat sebabnya geus deukeut jasa jeung Allah geus bahasa kos kitu teh bahasa fana jang dirina masalah sebab ngabahasana ge kamari anal haq ulah Allah anal haq Allah ya sebabnya geus kahiji jasa sanajan cek syariat mah angkep bisa dibunuh tetapi jang dirina henteu murtad itu sieun bae kiamat atuh emang kunaon gitu teh sieun jeung Kangjeng Nabi sok kapanggih bae unggal peuting jeung Gusti Allah sok kapanggih bae malah geus kabayang bae kiamat indahna di akhirat henteu ingat sieun saeutik-eutik aya can ka poe kiamat henteu henteunan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah mun disedek kurang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik neraka dipake ka sieun aya ka sorga teh hayang neraka tembung ayo maksudna ku aing mah hayang ge jeung Allah tah isi hatena kan kos kitu geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat teu sieun ka neraka eta mah tah kos kitu henteu nanaon wali mah beda jeung tukang ngadu kotok mantep tadi contohna ge tukang ngadu kotok atau man gaple di jam genep isuk-isuk datang ke zuhur datang ke asar mending mun menang eleh main gaple itu judi mah nu elehun menang
tanyakan kanu eleh aing beak motor hiji tanyakan kanu menang motorna mana judi mah nu menang duitna nu eleh nu sit paling sit aya sit mah aya si boga duit seberit 100.000 nang di mana tuh menang ti sit di main aya teh materi dahar ku jelema teh hasil main tek celik datang kadaekeun salat bae urang kumaha bensin motor leumpangna kumaha bensin lamun bensinna murni motor bagus jasa mobil hebat jasa lamun di usian pertama murni wah hebat jasa komo lamun mobil di usian bensol hiber nguda Garuda ujianana tapi lamun goreng di usian dua tak merebet usian goreng minyak tanah jadi dia kacikupa datang ka teureub jago lorong goreng salah bensin sakjana goreng tadi na bensin usian minyak tanah wah motor ge acak-acak awak urang sarua esian coba ge hasil ti pamarentah awak urang daekeun moal hudang peuting tek celik sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyengan peuting tas tahajud beurang kakaleyengan cak pamajikanna ka emang kunaon itu bangun kakaleyengan mabok tahajud aing keur peuting puyengnya saya beurangna puyengnya eta bengsina cok kiai mah peuting tahajud peuting maca Quran beurangna aja biasa bae tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid beurangna biasa bae bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen gua kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji pamarentah kena ulah ngaji ka dieu mah antep kena sakalian jadi di neraka mangkuna tuh parah amat pemerintah duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nganyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram geus semet nyaho bae lamun teu dibere nyaho-nyaho acan kan ke bahaya ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram geus titik aya kiai pajak halal aya usul fikih ke main coba pangnyatakeun ke lain mah kerja ditakeun murtad bolon ke aya usimna atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh nyogok teh aya nu halal tah mantep cenah kos kumaha teh halal tah halal sebagian kan sogok menyogok ar-rashi wal murtashi finnar urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap ku polisi ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rashi wal murtasyid finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka emang kumaha gitu mentak polisi mah jadi sampah masyarakat ge ujungna coba eta haram kumaha mun kieu urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis urang di BF siap urang naik motor der baka beneran di Cikupaya polisi trit aya bae jeung ieu anda SIM ada SNK aya motor aya kapentil-pentil aya kabeh helm make tapi tetap ditangkep bae moal kunyana dikata sennya nyalanya dikit sial teh polisi atuh hurung kene ngan saya tigentit gitu tah kurang normal cek ini saya tah eta urang teh hayang lulus ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang dibel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyogok sama kos kitu mah sebab lengkap artinya teh
lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus tinggal ya silakan tapi tetep sen hurung ngan letik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu mere nama teu eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos kitu ala kadar tabayangan jadi engke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu mah nu narima tetep haram bae nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya tiga-tiga acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad teh sieun ka kiamat puguh nu mantak urang penting tadarruge ka Gusti Allah cerik eta teh sieun jaga engke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka mahsyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ka Allah kemudian urang teu ngabayangkeun neraka aya omong teh sieun aing mah ka kiamat teh sieun mah ka neraka murtad tak sing hade masyaallah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dah bohong kata kos itu dah mana ada Allahu akbar dah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah nu maha agung bohong murtad ngadenge nu adzan nanya bohong sia bohong murtad ngabohongkeun kana akbarna Allah masyaallah mun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah woi gandeng ente tahu tuh murtad ente ngan hampir-hampir guys dah atuh tah loba nu kos kitu mah loba keur ngarobrol buat nih kamu teh si budak adzan loba teh mah kos kitu mah loba eta berarti kan lain sadar nyana eta teh nu adzan teh ngabejaan itu waktu salat sih ulah ngarobrol bae komo keur maksiat mah ulah-ulah ngomong atuh enak ngomong buaneng teh budak adzan asa dicili aing bae goblok jasa henteu teman teu murtad tapi lamun dia mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia nah, bohong kana hajakan salat eta geus murtad masyaallah jelema resep jasa ka kopi misalna ya kopi, woi, insyaallah kopi kapal meledug ya. Ceknya aku hobi nak karena kopi segelas kopi lebih bagus tibatan ilmu. Masyaallah, kisatun min hadal kafi min hadal gafi khairun minal ilmi. Ya segelas iya lebih bagus tibatan ilmu atau murtad. Sapira kopi urusan anak. Atuh sapira kopi jadi cai kieu ka ditu aya ilmu kan masyaallah tapi murtadin loba jasa atawa nyana ngadoa Gusti abdi manggeus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mamaningan paehan bae ku Gusti
Abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti teh mah abdi mah geus paeh mandek muslim teh kafir murtad. Eta ge frustasi keneh kos kitu. Masyaallah. Kuduna mah geus muriang kitu. Alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngadebeakeun dosa. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta nu kuduna bahkan gitu. Ieu mah geus teu kuat-kuat ka penyakit, cenah ngomong gitu Gusti, abdi mah paehan bae. Terserah Gusti. Rek kafir rek Islam kuliman penting paeh geus teu kuat jasa. Murtad dari taken. Kudu maca 2 kalimat syahadat. Masyaallah, masyaallah. Atau jelas-jelas jelema agama lain Islam kurang tadi kafirkeun aya nu geus jelas agamana kafir-kafirkeun kurang tadi kafirkeun eta murtad. Masyaallah, masyaallah. Ada ngomong kieu, ya Allah ya Rabbi ieu terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba kamari usaha abdi beak abdi usaha Gusti Maha Uninga bagus bahasa kos kitu nama tapi kan rugi jeung modal-modalna beres tidinya abdi boga ruko kapan kahuruan Gusti ala aya ala kadar jang dahar didinya teh jeung jang menopang kahirupan rumah tangga kan kahuruan aju anak abdi panu kahiji maot aju nu bungsu paeh deui Gusti ieu seku terus-terusan ieu si Gusti. Nah ieu mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan poe jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena paeh nu bungsu deui meujeuna pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti paeh deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutnya ada daun deui. Murtad eta ngomong kos kitu. Itu lah naona menghayu-hayu ka Allah. Eta kos kitu ulah, eta murtad eta bahasa kitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Atawa ya jelema saha-saha jelema nu asup Islam bakal dibere ye lamun ti Konghucu bakal dibere ye motor Scoopy lamun ti Buddha bakal dibere ye motorna motor nu gede teh naon kadang-kadang nu gede dasar susah sih mah teu nyaho aing ngomongna ya lamun ieu dibere bakalna BMW tah ya lamun Kristen Katolik asup Islam na ieu bakal dibere mobilna mobil BMW deui lamun Yahudi ya asup Islam Yahudi asup Islam ieu dibere Lexus masyaallah. Atuh aya jelema ti Buddha asup Islam bere motor Scoopy bere sesuai jeung itu jelema sugih tah pokona nu asup Islam dibere aya kisah di Islam aing hayang teuing tadi mah kafir aju asup Islam meureun aing ge dibere murtad ngahayal kos kitu tolol teh budak mending kieu aturan mah mending padahal mah aing teu kafir ge atuh bere-bere gitu kan teu masalah tah mah atuh tinggal menta bae heuy aing mah teu kafir ieu Islam asli atuh beres sih batak naon entah bedek dibere deuk teu kafir tapi lamun kieu mah aing hayang teuing baheula teh kafir teu aing menjadi Kristen mah kuari asup Islam teu meureun aing dibere mobil BMW murtad dari teh sebuah hayalan tapi ngamurtadkeun masyaallah karim. Laitani kuntu kafiran fa uslima fa utamalan duh hayang teuing gaula teh kafir haju asup Islam meureun aing ge dibere mobil ta eta kos kitu murtad. Adawa guru ngaji ngomong kieu ceng di durang teu aya agama
Hiji aya agama Buddha, aya Hindu, aya Konghucu, aya Kristen, aya Katolik, aya Protestan, aya Islam. Ngan eta mah Buddha, Konghucu, Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah. Nah, ya Protestan, aya Kristen jadi hiji tah. Kemudian aya Islam. Nah, jadi agama teh loba. Barang ditilik-tilik ceng gerage ku Aceh nya. Nah, kadeulna bagusan keneh Nasrani jeung Islam mah murtad. Ngomong kos itu murtad. Nah, kadeulna ku urang barang dipandang bagusan keneh agama Kristen jeung Islam murtad. Kos itu murtad eta. Geus ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad. Namun kumaha ku lamun kiai-kiai semua agama itu bagus. Mun datang kadinya murtad. Lamun kieu mah semua agama itu bagus bagi penganut-penganutnya henteu. Henteu teh makos kitu bagi penganut-penganutnya. Jadi ngaranna ditakwil. Lamun kieu mah seluruh agama itu bagus. Titik datang kadinya murtad. Ngabaguskeun agama di luar Islam murtad. Tapi lamun kieu mah seluruh agama itu bagus menurut penganut-penganutnya. Karena saya agama Islam, menurut saya agama yang paling bagus adalah Islam. Menurut Ahok, karena Ahok mah Kristen, dia mah Kristen yang bagus. Menurut Jokowi, remeng-remeng saya. Maksudnya nggak tahu dah. Tapi yang jelas dia juga Islam, sebab dia suka sholat duha. Wallahu alam zuhur mah. Itu. Nah, itu kan ngomong seluruh agama itu adalah bagus. Titik datang ke dia murtad, kudu maca 2 kalimat syahadat. Seluruh agama bagus menurut penganutnya masing-masing. Henteu. Ya Allah, nu mantak sing hade urang bahasa urang. Seperti Gus Nuril. Gus Nuril ngomong, seluruh agama itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus, sebab ada yang mengikutinya. Menurut yang mengikutinya ya bagus. Tetep urutan tenaon nyana ngomong gitu di gereja emang berat ente talingat kurang terperhatikan bahasana apa seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya jadi menurut pengikutnya ya bagus ya murtad bahasa setik melimit nyana ngomong di gereja rame kos diekpos dan lain sebagainya. Urang ngadengena kudu nu asli, ulah ngadenge ti HP nu sapotong. Lamun urang ngadenge ti HP sapotong dipotong-potong, komo nu ekstrim. Ujung-ujungna kan ieu mah mengadu domba, nu asli coba. Emang kuat teu boga eta rekaman eta boga sarua sebab beusi nyana bener murtad dititoel ku kula mah. Sebab nyana adalah sarua jeung urang, pendakwah. Atuh lamun nyana salah kula mah wani, Gus Nuril sini. Kan 4 mata. Sini duduk situ. Jakarta ada cewek nggak sih? Ada apa sih ya? Iya maksudnya kalau ada cewek yang cantik kita kawin lagi. Iya dengan kesehatan naon sih? Dengan kesehatan boleh itu waktu ngomong di gereja bahasanya ini. Kula mah sanggup dah. Tapi barang nggak dengar rekaman asli. Emang kiai nggak dengar rekaman naik bus jarah aya nu boga rekaman eta jadi mah Gus Nuril ya digengekeun ku kula di bus emang kieu sok nonton TV siapa sok ngacak goblok atuh engge neuleut engge jelema sarua digengekeun ku kula aya nya susut aya rekamanana digengekeun ku asli tanu asli oh atuh henteu murtad bahasana seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya jadi menurut pengikutnya ya bagus Gus Nuril bari lalagaan henteu murtad tenan namun kieu seluruh agama itu bagus titik sudah eta teu bagus kos kitu kudu maca 2 kalimat syahadat mentak sing hade seutak setik iya sing hade bahasa teh nah iyalah perhatikan memantak dibulak-balik jang modal diri orang asupkeun pelakeun ka jero hate tanam
ulah sembarangan orang ngomong besi hanas orang surah seri di akhirat ayat dokumen orang diangsongkeun ku malaikat naudzubillah min zalik lamun sampai dokumen orang ke diangsongkeun kemudian orang tergelincir tina ucapan lah hanas ngomong teu sabaraha hanas orang keluar tina Islam mentak jaddidu imanakum bila ilaha illallah ge sering-sering maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah geus beres au halala muharraman wallahu a'lam.